Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bagia sobat sadayana tepang deui sareng si Emang. Bade neraskeun cariyos anu kapegat waktos. Cariyos ngaberung nafsu bagian kadua panginten dinten ayeuna teh nya. Kumaha atuh sobat sadayana? Mudah-mudahan sing salarehat dipanyangkeun yuswa seurejeki. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sumangga atuh sobat sadayana supados teu nyangkolong kana waktos. Urang geder deui nya cariyos ngaberung nafsu teh panginten dinten ayeuna teh bagian kadua. Sumangga Prung geus ditinggalkeun ku indung bapa teh riri lain mikir atawa insaf. Ieu mah kalah maceuh lir ibarat kuda leupas ti gedogan. Kiwari manehna leuwih bebas praktek mesum di imahna. Kang Nata, kuring mah menta diberesan ayeuna keneh. Keur naon boga salaki ge ari geus teu diprosea lahir batin mah. Cul anak, cul pamajikan. Teu beurang teu peuting idek liher we diublag dasar awewe runtah. Kadenge harita di hiji imah aya anu keur pacental-cental. Komo sora awewena mah meuni norolang lil ibarat kacang ningang kajang. Ngadenge pamajikanna ngomong kitu tur nyebut runtah kariri anu dipikaresepna. Panon salakina molotot untuk kekorot. Teu loba omong ngan gampleng wae manehna nampiling pipi pamajikanana. Siuk jebrod koceak. Pamajikanana ngoceak, "Aw!" Cenah ramo anu rubak teh ngajebrod kana pipi yoyo. Jerit-jerit nyi oyoyo ngajerit. Bari nyepeng pipina anu ngadadak bareu. "Kang, tega Kang. Demi awewe eta akang mani njabok ka abdi." "Menggeus ya yoyo, kuring geus teu suka ka maneh. Isukan urang beberes di KUA sia," ceuk Nata salakina yoyo. Panungtungna mah hing wae. Yoyoh teh ceurik mani kanyanyerian. Kajadian saperti kitu teh lain wae di keluarga Nata jeung yoyoh. Tapi kaalaman ku sababaraha kaluarga sejena. Nya dumasar ieu kajadian loba awewe anu papegat jeung salakina. Loba anak anu jadi korbana. Teu sakabeh awewe anu papisah jeung salakina narima kana nasib anu kaalamanana. Buktina aya hiji awewe anu banget kanyanyerian. Hate manehna teu narima salaki anu dipika cintana tega ninggalkeun manehna.
Ari eta awewe teh ngaranna Dasih. Dadeg pangadegna alus jangkung lenjang. Kulitna hideung santen, buukna panjang ngarumbay. Ampir nepi kana imbitna. Kurang ajar Syah Riri, hutang wirang dibayar wirang. Hutang nyeri dibayar nyeri. Duh Kang Darman, kacida akang mah. Mana janji satia satuhu akang teh. Tega Kang. Gerendengna Dasih ditungtungan ngaberbeina cai panon. Anu jibrug. Maseuhan bantalna. Kuring kudu buru-buru nyadarkeun Kang Darman. Sarta males kanyeri ka si Riri. Tapi kudu kumaha carana? Leng. Dasih ngahuleng mikiran carana anu lantip supaya bisa males kanyerian hatena ka Riri. Mun teu salah di lembur Curug Candung bejana aya dukun anu sakti weruh sadurung winara. Hayang nyaho isukan mah rek ditepungan wae. Nya sanggeus meunang kaputusan kitu mah. Reup wae Dasih teh meureumkeun panonna. Rada lila oge manehna bisa sare teh. Lantaran hatena cuscos ka ditu ka dieu. Tapi lila kalilaan mah teu burung bisa sare ge. Bari wanci geus tengah peuting pisan. Euleuh wargi sadaya. Waktosna teu nyekapan. Cag wae heula pangintennya. Carepon anu ngabantun judul Ngaberung Nafsu bagian kadua. Urang dicekapkeun wae semet dieu. Enjing pageto. Insya Allah upami teu aya wagelan sareng panjang yuswa. Amang tangtos bade neraskeun deui. Insya Allah bakal tamat lah. Mudah-mudahan we amangna aya dina kasehatan. Muhun hatur nuhun pisan ka sobat sadayana. Anu tos like, subscribe sareng komennya dina channel Parako Munggaran channelnya. Hatur nuhun anu tos subscribe, anu tos like, sareng tong hilap diteken loncengna nya supados aya pemberitahuan, aya warta gitu tah. Upami amang parantos ngupload deui dongeng. Muhun sakitu wae panginten wilujeng kantun kasadayana di mana wae ayana dikumkeun wae nya. Kasadayana hatur nuhun pisan anu parantos manco dongeng basajan amangnya. Mudah-mudahan wae tiasa tepang deui sareng emang sarta neraskeun jujur anu ka bagian anu katiluna. Akhirul kalam wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mios.